Maksud ngiringan partisipasi kada kegiatan World Clean Up Day atau WCD anu dilaksanakan dinten Sabtu ping 15 September 2018 anu janten bentuk gotong royong masyarakat anu sauyunan nyipta kasadaran kana lingkungan dina kajata ada masyarakat di Kacamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat teu sapinuna kenging rojo ganti pamarentah daerah Kabupaten Bandung Barat kanggo palaksanaan kegiatan kasebat. Balukanda, runtah anu kantos dikempelkeun masyarakat Lembang di sapanjang jalan protokol dugi Senen sonten ping 17 September 2018 masih diantep ku petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Salah sawiosna runtah gabubruk di Jalan Protokol Desa Suntenjaya sarta gabubruk di buruan warga Kampung Cicalu, Desa Wangunharja, Kacamatan Lembang. Warga Desa Wangunharja sekaligus kader Eco Village netelakeun dikempelkeun runtah di buruan warga dina hasil bebersih ngalakungan kegiatan WCD sifatna mung sementawis. Kumargi Dinas Lingkungan Hidup kagungan rencana kanggo ngangkut langsung runtah-runtah kasebat. Namun, kantos selang 2 dinten, pangangkutan anu direncanakeun ku dinas kasebat teu kungsi laksana. Balukanda, sapertos di Desa Cikida, kumargi warga kantos ngaraos kaganggu ku bau runtahna, runtah hasil WCD diduru ku warga alatan teu ayana pangangkutan. Ku kituna, anjeunna garaos pasoalan panumpukan runtah janten pasoalan anyar kanggo warga sehingga teu sakedik warga anu ngeluhkeun alatan pasoalan runtah-runtah kasebat. Yang terkumpul dari hasil acara kemarin World Clean Up Day kurang lebih 1 ton lah ada. Gitu. Ini kebetulan belum diangkut, masih terkumpul di depan rumah warga. Jadi kemarin juga udah ada ini sih, ada komplain dari warganya. Gitu. Karena memang ini kan jadi masalah baru ya kalau misalkan tidak diangkut. Pasoalan panumpukan runtah janten sarangkean PRUPT Kabersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat anu teu aya tungtungna. Ngebut sababaraha waktos kapengker, UPT Kabersihan garaos ayana parobahan sistem keuangan di Pemda Kabupaten Bandung Barat kantos ngabalukarkeun 35 unit truk runtah, 10 unit motor roda 3, sarta 4 unit mobil pick up adu dikagungan ku UPT Kabersihan teu tiasa didamel alatan teu ayana anggaran operasional. Di Kabupaten Bandung Barat, Alvin Iskandar ngawartakeun.